Anaking jimat awaking hidup kudu reueus hirup huripna ngajadi diri anjeun sorangan raksa pariksa amara hidup nu ngabalukarkeun kaduhung teu magih tungtung jalanan hirup ku handap asor ka papada manusia jaga jeung riksa sarupaning anu dipiboga ku hidup panon dina nempona ceuli dina dedengeanana letah tina ucapanana leungeun tina cacabakanana suku tina lalampahanana jaga riksa lengkah paripolah tinu hal anu mata keraheut kana manah batur ngalah hidup hirup loba dulur akur jeung salembur anaki ulah poho jaga riksa kaluhungan alam dunya da Gusti anu maha suci nyiptakeun alam dunya teh pikeun diropea istoningkeun kahirupan hidup jeung papada umatna anaking jimat awaking ngajalanan hirup hurip di alam dunya teh teu gampang hidup moal salawasna ngajalanan datarna hirup bakal nincak kana tanjakan jeung pudunan omat hidup ulah kudu salawasna eling kanu maha agung nyembah kanu maha kawasa turutkeun papagon ageman jalankeun pituduh karuhun urang Astagfirullahaladzim mafak zaman anu anyar kembang kersedeh mekar loba jalma keur kasasar riksa badan jeung ikhtiar niatkeun hate jeung ikhlas papatkeun jampe istighfar astagfirullahaladzim 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 pangeran mah sifat murah hirup ngajadi anugerah doakeun ka para arwah pareng ngajadi barokah ka pangeran kudu pasrah ucapkeun alhamdulillah rabbil alamin. Maka orang teraskeun kana ngaoskeun rohmat salam. Rasulullah rahmat salam
Ya Allah ya Muhammad, ya Allah ya Muhammad, ya Allah ya Rasulullah. Rahmat salam, rahmat salam, rahmat salam, rahmat salam, rahmat salam, rahmat salam, rahmat salam. Jasmedi nilap asta ingkang kali nilap asta panca indra nganti yang domampara nganti nasihnya widi ilang rasa ingkang ewuh, ilang rasa ingkang lahir gumentos rasa kang tunga salilaran Gusti sumuruping rasa sukma sukma suci lan raspati nguping wajang tanpa wujud saking jagat sulaluri madarupi ning wawanen saking batara batari kasilir maruta mandra sumaramba ing rohani bayu ingsun kang sumujud bayu ingsun ingkang suci balik menyang marcat pada karep nira durung akhir karep nira tina kanan ngalakoni maksudna seperti lilir ya merbangun nyimpen sore kinoran si wolo saling sumabda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaula datang nyaangan kalawan pancet aya di tengah sampurasun sampai a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ashadu sadat pamuka alam buyut lemur wangun sari istina manusia pasti di gedung-gedung manusia di kanung kadang manusia di zaman jamak larangan alif ngadeg setengah ing cagat kang mas maya mulia metu saking kudratullah netes jadi serangenge saangna sajagat kabeh Allahu akbar Allahu akbar ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampurasun sampai kaula bijil tiwetan badai ngaoskeun sahadat geni bismillahirrahmanirrahim ashadu sahadat geni geni asih murah asih kagungan Allah nusa bangsa nusa tunggal nu kagungan cahaya mulia nenda uruk nenda ayub nenda berkah tur salamet kaula tobat ka geni kaula tobat ka geni kaula tobat ka geni subhanallah. kaula datang ke kitu pada sahadat bumi bismillahirrahmanirrahim asyhadu bumi asih murah asih kagungan Allah
nu sabangsa nu satunggal nu kagungan cahaya mulia nada urub nega uyub nada berkah tur salamet kaula tobat ka bumi kaula tobat ka bumi alhamdulillah walhamdulillah Sampurasun. Kaula datang ti belah kulon. inggih Ngaoskeun sahadat banyu. inggih Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu sahadat banyu. Banyu asih welas asih kagungan Allah Ta'ala. Nu sabangsa nu satunggal nu kagungan cahaya mulia nada urub nada ayu nada berkah tur sarama amin kaula tobat ka banyu kaula tobat ka banyu kaula tobat ka banyu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampurasun. sampai Kaula datang ti kaler seja ngaoskeun sahadat bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu syahadat bayu asih murah asih kagungan Allah nusa bangsa nusa tunggal nu kagungan cahaya mulia neda uruk neda ayu neda berkah tur salamet kaula Amin. tobat ka bayu Amin. tau kaula tobat ka bayu Amin. kaula tobat ka bayu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. kurang langsung bisa datang. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu syahadat bali pegat pisah tunggal jeneng karena sanama ngarewes tak kasih mentak pangawasan dira pasang diri pasang janji negara buyut kamuning pangdungkap ke ieu pangabakti kula ka ibu karama ka malaikat cipta rasa nulingih di gunung Mesir sawetanen Mekah Madinah ka malaikat onglenyo putih nulingih ditungtung pikir nu aya ditungtung akal kalayan tambahna anu mari geura lesorkeun anu nyarangsang geura perakeun tina rewangan anu tina gemangan dajjal jeung gogodana tur panyakit anu ngacik dina diri panyawat anu tiba dina badana sirik pidik jaya dengki istren panasin dudupak jeung rumpak bedang bengal jeung mangasaha harung gampung jeung lemusna angkuhna muga ku ayana sahadat sisadayana ieu muga-muga wangkit kiwari dengan ayana sebuah putu aya dina karahiwan aya dina kamulisan aya dina kaberkahan turis kasalamatan amin ya Allah ya Tuhan. Di wetan
dunia iman, dunia Islam, dunia lahir, dunia batin, ditarimakeun kuring. Alhamdulillah kalau bagi saya Hul kukus ka awun-awun menyang putih nitih kurit dupa sekar pangawasa hiliwir ka tepis piring nyambuang ka awang-awang wangi sari ngadaling-ding sup asup kawujud nusuk kana kulit kana daging nyakrak genah kana awak ngageuing jasmani tanding ngahudang sinuk mata nang sangkan lilir ening diri pun ampun karama ibu laksa ketika tatiti tuang wayah nada tobat diwari bersih diri sumajaruan badan mugi sami nasihat sami do ampun kami jadi dulur santen tali ari-ari saja nyambat nada tobat sausiku kita runtik saucap gatong hilap kurang sami nasami kuning sakum kasepuh umum nulas tarik tanpa bukti bade nedak di hampura bapak tiku meli sari sinekar paesan tunggal ulah nitis latumaritis sasaduk tebenuk kalbu kasugrining para wali nusalapan kakoncara ahli gending seni dangding tukang arang cipta wayang mugi ulah isi kode tug kana tulngur sang pertiwi ais bumi sang pertala sang kalemah ulah mandawa manawi manawa kanurea manawi kadisim ake nunuhun kadat nu agung maha suci sifat gaib asma purwa anu nyata nu maparin rohman rohim apana salam dunya peti asih du gusti nulas adil tur caduk kasurup hantu baid kalaningan demit istan katrapan setan demit si kancang indi piriwa si kancang mula
kahanap kapurwakana kagigir kaputri gelis sangkanana maduretna ngada amin lawanti wanti lus banglusnya umur mulus pahit daging segut kuping pahang tulang utuh caang tari kulit bersih getih ya kuras sekas awas diri jati lah tebih pati tuk nutup ku kidung ayuh astagfirullahaladzimnya bubar ku raja singlar leungit rupi-rupi sulit anu tingawas padan urip Gusti lawaras abdi bul kukus sukma anu ngukus sukma anu dikukusan bul kukus si Dewi Asih cat mancat kasinang putih ka pasar alah kabuana pancak tengah mangka aya bubunangan mangka aya bubuatan masih ngapapok masih penuh sabab limuh sabab penuh sabab pangiring pernabi sampurna ku kersaning Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sir eling jatining kuring sim abdi saja babakti sareng sim abdi permisi nyahatun pangabaktina ka Gusti nu welas asih sareng bade amicun karasun yuk ka ibu pertiwi ka ibu bumi ka rama langit ka ibu cahaya rama pangawasa anu dikurung ku babangunan ditincak ku tatapakan ditingker ku papageran nu kalepat itu ka hempikna ku bilik sareng bade nyangakeun ya haduran anak anu dingin di palani isan Kanyimas Pohaci Damiang Sri Dangdayang terus nawati anu barantos direka diwarna-warni dihias dijingga dibeureum dikoneng yang okupat leupeutang tang salma dubur beureum bubas kopong moga nyai ulah jadi mata ini kada diri madabakana badan bising janji ieu dina mimpi tak salah dina ngaranna sok sumawonten atuh aya paripos kalian kandidat kaseprak atuh bermuga nyai ulah bungut kalindungan ulah gedak ka angin nyai muntang kana tunggul sadat gebing kana pancerning iman nyai huripku kaula huripku nyai da nyai menjadi wajani manusia mangka nyai si tetep langgeng di gedong manuh nakarapa nyaeur patan ibu sasem nyadak batin kesiksa gara kumpul rimpul di gedong kadong sareng atuh bade nyangakeun ieu haul hadorohna ka para arwah-arwah karuhun sadayana dikawin ibu nu ngandung karama anu ngayuga ka ibu anu teu ngandung karama anu teu ngayuga ka wargi anu nyareat nu sasusu nu sakandung nu saibu nu sarama ka wargi nu teu nyareat ka bapak karima pancar sareng ka para karuhun urang sadayana ka aki ka nini ka uyut ka bawo ka jangaware ka udag-udag sareng ka kait siwur 7 paturunan ka palihituna sareng 7 paturunan ka palihina oke tawadon na bidaya karuhun anu teu ka aku kasebut karamat anu teu kasebat teu ka kemang teu ka keming teu ka sabit namina teu ka sebat ka menepung dari biji-biji moga marantana aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala ieu tampi iman Islamna dihampura dosana dilegakeun kuburna ditetepkeun kanikmatanna sirna sampurna dina alam kasucian kalayan atuh mugi-mugi para karuhun para karomah para karamat sadayana kenging widi ti Gusti ngarengan ka abdi sadaya ku karamatna ku sabaatna ku mujizatna ku damiangna ku kamatihanna agung ti Gusti tebati para karuhun mugi sing janten pangdirung panyarungsung padeudeul panangeui pangabdi pangjaring pangjaga sareng pangrisa pamuka jalan kahirupan jalan kahuripan kalawan dibukakeun atuh kunci milik rijina riji anu dikadim darajat anu digudrat warisan anu di Allah digidul ti gunung Wajati kalir ti gunung Gusing Butuyan manik darajatullah sirna herang sinareng amuda Gusti ngalangeun ka abdi sadaya langgeng tina kaimanana langgeng tina kaislaman undang kana tunggusan ngemingna kana peserti kalayan atuh moga para rombongan para generasi moga anu alap ilmu panemu jampe pamake pangati sareng pangabisana moga kapipit hasiana ka ala buahna atuh bilih anu karanjingan ku iblis katerapan ku setan beri aya banyakitnya eta ti kayu ti batu ti jin ti setan ti silumana moga leungit tampal hilang tanpa karana kalayan moga dilungsuran hormat atau abdi sejak dibahkeun ieu kalimat kasumedana Ung awang-awang bumi longit durung anak isun wis anak
Ami tutur namaning Tuan Aji Putih eyang tadi malela Aji Putih nu saliti Sumedang larang nu medal dina karakter nu hurung dina pangambung nu hibar dina rana nu mengkel nu persing angen Rabni cahya nu bedakus cahayaning Allah la ilaha illallah Muhammad Rasul Sangra turun pas putih sailang-ilang sampai nu caligina sarangenge nu kasep ka Sumedangan Waku asih kawaking tika tuhura tugaluh direnca tadi malela di hadap amparan Muhammad ya isun mapan sajagat kabeh Batara payu mugi payun batara umat mugi tangan batara senja mugi dada isun sakabuana bit bakatul putih putih walayahu adam Matu tiki dua tikulon di kalian kiwatan kuring aran kurung manusia rasa rumasa karasaan rasa Allah kuring hayang kesempurnaan sempurna lahir sempurna batin tunang siang lumpang titis tulis bagda iring penta cilik putih celakeran tadi mas putar bumi kecarik di tegal sekarang huripan rasa adem banu alit disuhun berkaraman sakatu hidangna dinini sari kaki bukti tetesan kesempurnaan kubur cahaya cipta kagedong sama yaiku gedong Rasulullah maring dat maring sifat maring puji kagungan Allah gunung menyan sagara madu dengdek sidudang juru bakti pangabakti juru batu pangawaruh dinayaran ku syariat bagawan kalimaroro mulih kajati mulang kaasar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah asadu katiban rasaan la ilah patamuning rasa nuhunkeun kemang sinyar batara surya di Allah nuhunkeun kana suci kamuliaan ti Kanjeng Nabi Hidir nawaitu raganing namaning istri namaning pameget dat dunia dat sahayaning pangeran sampurna ikhlas ya rohani sebuah putra adam dadah halal micun najisna dina diri micun anu ngaranewatna dina badana buron geruh makruh sia buta dangkal halangan harungan sangsara cocoba silaka doraka sangsara tungara rebit jeung berwitna ulah rek taretep dina dirina ulah rek taretep dina badannya tetep disangsarisa dengki raka wailul kaliyati sampurna ikhlas dihilir batara kandi pikiran batara gangga di tanah tamang perang herang bayu bukus bayu ruus banyu herang kajayaan ruk timangung payang ti abang-abang bidang kusuk maraga di teh kusuk majati kusuk bayu manying kurungan inung leungeun anu ngadarekeun jari dina ngahijikeun jajangkung pahuh berkah burarasaan tulis bibirna cakra letah namun poho kudu ngingatan saha nu ngingatanana ibu suci rama maha kawasa hati manik pangabaran awak rasa salakan rarai cahaya emas burutku cahaya ning Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah boga kepada hati boga sateh damar jati nu harurung dina kurungan anu ngagaran selang dina badana anu nalempes dina hatena anu nyarari dina pikirna salam naramna salawas saupun ujur beara caang beara padang caang padang narawangan ku syafaatna ku mujizatna ku dakiangna ku kamatihanna Gusti jembarna ti para karuhuneun keun ruk sumurung kana ragana sukmana nyawana kanyahona muga reling muga ilang rewangan kemangan jajah sargoda alam kapaling Allah la ilaha illallah Muhammad Rasul cur banyu panyipuhan pangawaruh pangasaan pangawasa lancip ku kersani Gusti lancap ku kersani Allah taala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kudu pulang suksang ipangulangkeun pamuterkeun bisida sangka sakit rewangan gemangan dajal gogoda ti wetan geura pulang deui ka wetan sabab pulang teh geura kudu salamar kudu cari ti wetan nyaho cari ti wetan sang ratu Aryanina kudu pulang suksang pangulangkeun pamuterkeun bisida sangka sakit rewangan gemangan dajal gogoda ti kidul geura pulang deui ka kidul sabab pulang teh geura kudu salamar kudu cari ti kidul nyaho cari ti kidul sang ratu gumulung kudu pulang suksang pangulangkeun pamuterkeun bising datang ka sakit rewangan kemangan dajal gogoda ti kulon pulang deui ka kulon sabab budak teh geura kudu salamar kudu cari ti kulon nyaho cari ti kulon sang ratu kemang dipati kudu pulang suksang pangulangkeun pamuterkeun bising datang ka sakit rewangan kemangan dajal gogoda ti kaler geura pulang deui ka kaler sabab budak teh geura kudu salamar kudu cari ti kaler nyaho cari ti kaler sang ratu wiru manangga pulang suksang pangulangkeun pamuterkeun bising datang ka sakit rewangan kemangan dajal gogoda ti luhur pulang deui ka luhur sabab budak teh geura kudu salamar kudu cari ti luhur nyaho cari ti luhur sang ratu kapak
Bodoh pulang-pulang sungsang pangulangkeun pamuterkeun bisi datang sakit rewangan kemangan ajaki godaki hanap. Beda pulang deui ka hanap sabab budak tidak kudu selamat kudu calik di hanap nyaho calik di hanap langlah teu idak lingkar. Bodoh pulang-pulang sungsang pangulangkeun pamuterkeun bisi datang sakit rewangan kemangan ajaki godaki leuweung. Beda pulangkeun deui ka leuweung sabab budak tidak kudu selamat kudu calik di leuweung nyaho calik di leuweung teh sangrat tu bulang-bulang kancana. Pulang-pulang sungsang pangulangkeun pamuterkeun bising datang ka sakit rewangan kemangan dada gogoda di Tegal pulangkeun deui ka Tegal sebab budak teh tidak kudu salamar kudu cari di Tegalnya mau cari di Tegal sangat kiping-kiping. Waduh pulang-pulang sungsang pangulangkeun pamuterkeun bising datang ka sakit rewangan kemangan dada gogoda di Cai geura pulang deui ka Cai sabab budak teh tidak kudu salamar kudu cari di Cai mau cari di Cai sangat bubu-bubu. Kudu di wetan di kidul di kulon di kanan di luhur di hanap di leuweung di Tegal di Cai di geus mani ka sang ratu kuripit senip ulah rek kenal dik ulah rek nalila kenapa dan yang muka malaikat di bangsa leungit tampil hilang tambakan warnira buru batara ani rasa angkarasa isun anak orang beci atina bumi putih sukma dewa ratung ke sajagar Allahumma gulung dunya lahir batin tabu sadana sabat rasul sadate samaloe sawujude sukma jati ulas asih dunya Gusti ya anu parantos sedekah karena Allah anu parantos jariah anu parantos kita yang ngaluarkeun rezeki mugi-mugi kalian Gusti eta nyumponan nyawasan innalillahi wa inna ilaihi awiti mantena anu mulih deui ka mantena oge mantena anu baru kasayana boga-boga sinyai gede kana marahan aku oke saya pilih manawa ka anu rea manawi ka disim abdi urang tutup kurajah pamunah munah kayu munah batu munah cai munah bumi munah rajah pamunah. Hadirin sakumna nurawuh ecoman simpuring hampura itu tetap terkendali durasi adaptasi kiwari berpeh-peh apun dan anu kasuhun pilih kirang ente seureuna laga laguna sareng lunggak-lingakna alhamdulillah sakit anu kapihatur acara ruatan lokatan ieu kadatuan alhamdulillah ieu kehormatan anu utami pisan anu istilah operasi zebra kebersihan tidak segala perkawis alhamdulillah pangersa ais pangampi pucuk lemur Bapak RW mangga saatna waktosna ayeuna akhir sareng awal disangakeun ka Bapak RW balar mana ieu urang sadaya salamet ayeuna anu ngaring sadaya salamet kunaon. Assalamualaikum.